Yo kana inti bisi ka malakara. Kalau mangis ka malakara kudu kurang re. Ngaji mah to ka malakara teh. Jadi konsentrasi kamu. Hese capek, susah payah, ripuh dina perjalanan kasat usaha, nyar kipayah, keresaha. Nah cukup di paraban ku duit hukum matak di pasantren kira-kira tepecus ngurus budak ngamelo kira-kira bisa ngurus budak kaponok sok ngomong Pak Kiai aja ngapunten anu kasuhun gitu ada ngarepotkeun we abdi teh. Ngomong Kiai bisi ngarepan ku ibu teh ku bapak teh Kiai. Bade nitip we murang kali pangajarkeun pangabimbingkeun. Sidik abdi mah jalmi teu gaduh. Sakalian penyakit tarik oge, penyakit ripuh ka puskesmas ge ngantri abdi teh. Mugi pangabimbing kena bultang balik tugas mudah-mudahan ku Allah digantian Kiai gitu da ngartieun pasok kitu Kiai ge hatur nuhun ibu-ibu bapak-bapak mudah-mudahan kasayat ibu bapak digentosan ku Allah Allah kieu ngaheuleung lain jadi kateunglehan saongnya ilmu eta tapi teu kadinya ilmu. Nah, itu diracun wae umat teh. Tinggali Kanjeng Rasul. Rahmatan lil alamin. Cenah we, ecep we, jika nu nya we. Ajengan kiai ulama warisan Nabi. Warisan naon? Nyeun bangunan pasantren mental. Kabatur kudu nyeun hade manehna teu bisa hade. Kabatur minta sodako manehna teu sodako. Aya kiai nu kitu di dieu. Lain kiai nu kitu mah calo euy. Rabongan ibu pan kitu Kiai mudah-mudahan dibalas ku Allah. Ibu ge sakali ngomong kitu. Abus ka pasantren nuhun Pak Kiai, mugi-mugi dibalas ku Allah. Kana ulang dah Kiai. Para bangun aing ieu. Simkuring nyeun pondok di lemur. Ayeuna geus 3 lantai 2 lantai. Mentaan. Tuh. Kana inu mereng mah cokot teh ku aing. Datang minta teh termasuk proposal ke pemerintah itu kade karangan bullshit bohong Kiai jadul Kiai pencitraan ke umat bantai sekalian kayak gitu umat jadi bodoh panagama teh kabeungharkeun Pak Kiai aya mah dieu pajengan mah pan aing mah nya eta kabeungharkeun ngalain beunghar finansial tapi beunghar hak sanajan kaya heureut ku pakeut pusat kubahan moal karasa nyerina ka beunghar hatena jika uyah diasupkeun kana bak komo uyah diasupkeun ka kolam renang mah moal karaseun asin moal karasaeun nyerina dunya teh kakadong dora beunghar geri loba ka nyeri mah pantes teu nu beunghar loba dunya nu loba kana ka nyeri pantes teu aya nu kitu di dieu beunghar isuk-isuk geus ngahuleng anjir nu beunghar wae ngahuleng komo aing marek pingsan we jadi udah perkara anu teu mutlak
udah dikorban. Budak jadi bodoh, budak jadi belenggu, budak jadi tolol, budak jadi celana. Sah gara-gara pabrik pamajikan dibodohin kurang atau dibodohin kumaha tiba heula diwawalan sabar diwawalan kulhu nyai yasin we yasin hakan kayaknya teu dibuka kandungan nilai-nilai ayat anu matak nyaangkeun kana paningali anu matak nyekaskeun kana pandenge anu matak nyerdaskeun kana otak. Minta ayatnya itu jauh beda tungtungna mah jiga jang jauhkan ayatnya. Tah lagi beung harta baca wiridkeun ku maneh 1000 kali leuwih hiji. Eta kiai ngaracun. Kusabab geus ka kiai teh percayana. Tadi wiridkeun atuh 1000 sabulan. Alhamdulillah pamajikan minta cerai lah. Paragi. Jelas tuh bu? Jelas tuh? Itu merosot kolor lain. Hey, halo. Ari budak nu doraka ka hidung bapana, kumaha nasibna? Ripuh mah. Bagaya ciri jelema nu ripuh teh doraka ka hidung bapa. Lamun urang hirup di dunya karasa ripuh, karasa hese, karasa pahit, nyengir wae, molerel wae, asin wae, panas wae, rada wae, haseup wae, doraka ka hidung bapana. Geus sederhanakeun supaya buru-buru maneh ngingking ka indung bapa meupeuh aya keneh menta pangampura sagede gudung ka indung bapa tiba heula maneh teh ngariweuheun tiba heula maneh teh digedekeun na pantes bulan tarima ka indung bapa ku bulan belek. Jelas? Mata jadi efek domino budak urang jaga bakal males ka urang. Ulah mikir-mikir urang disenangkeun ku budak lamun urang can bisa nyenangkeun indung bapa urang.